Kalian surat kawin jeung surat serah sekalian bareng. Bisa jadi surat kawin jeung surat serah tadi dia hiji. Mangga. Neng, kaula nun dupi kakasih teh saha? Kaula Wirginingsih. Alin diserap lin. Binti Kang Cengrama Prabu Kanda Kamurkan. Binti Prabu Kanda Kamurkan. Salaku raja negara ieu. Giri Retna. Tapi lo. Dupi calon panganten pamagete. Abdi saha? Abdi asa jingga ajeun. Ngaran teh asa jingga. Astra Jingga bin Semar. Bin Semar. Bin Semur. Semar. Oh, Semar. Bin Sarung. Ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeun anak kaya asa jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh. Aduh. Henteu diadu-adu maksud teh. Henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain Neng nyalira. Laras. Sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh. Henteu. Dupi asta jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotog-totog. Teu bulan koyong abdi. Heeh. Teu aya unsur paksaan, teu aya. Pada cinta sumuh-sumuhun bangga. Ai parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae. Ya kali ka guru wae aya ngomong. Sok ajuh ka dieu geulih. Sok pindah ka hareup. Asa jiga. Sae. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Ah kitu. Kumaha geus nya? Atuh sih sakedap. Mangga bade dituntun ku abdi teh nepi bade jalira sok tuntun. Tuntun guys. Kaula salaku raja, kula salaku raja negara Giri Retna, Prabu dupi kakasih teh saha aing. Piraku sia teh apa ka raja sorangan? Kana kamurka. Sumuhun. Kaula Prabu kada kamurka. Salaku ramana putri. Ya. Ya saurkeun. Kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih. Ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minrahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Pokona mah kawin. Nah ieu raja teh bedegong. Nyaeta Wirginingsih ka Astra Jingga bin Semar Popot tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka raja negara Giri Retna. Syah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon. Mendengar celok di dia tuh. Coba cacan tesah. Mas kawin diajuk itu. Ajuk. Tapi kalau gagal kira kawin itu. Terus. Pohon deui aing namanya teh. Sepok nyai Neng, kaula nun. Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha? Cing gede ji. Mental negara, mental mas bisi kembali sih itu jembatan. Ayo bahan batal ya kawinnya deh. Malu akang mah kesebel teh kawin jadi poho deui Kang. Gawat teh pas kawin nama anu jodoh moal tiasa pegat teh kanya kadeudeuk ka cinta ka welas ka asih ka kaula. Eta mas kawinna ieu wah cilaka. Wah bahaya. Mangga ini mah urang sakeun ya. Labi teuing ieu. Lapar saya nungguan tosan betul. Oh, tang tol.
Mulai serah terima lagi. Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alas silat. Alas sholat. Ayo poh deuna. Nah, ya lebih pohoan euy. Haula ngawinkeun wir geuning sih. Kaas tajinga bin Semar. Kalayan mas kawin hanya kadeudeuk ka cinta kula hanya anak ieu si cepot kana kaula hot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu kana kamurka kalayan mas kawin hanya kadeudeuk kaulas kasih anu moal pegat deui sah mana naon dengan cenyi Isyah ya. Aduh, mangga geura munjungan ka cuang Rama Nyai. Munjungan parantos reng sewe cinak na mana? Iya. Gedeng kepaneuri ngajejek nog mah. Nya kusuma agung dina upacara adat mah. Lamun si Sepot mah lain ngajejek nog, ngajejek waduk. Ya, nya teu naon. Atau jejak mitohan ya putra dinanggoning rumah tangga teh doana macing runtut raut wah ya sok cepot munjungan enggak kudu wah abdi parantos kawin ye empek didoakeun cepot runtut raut cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku Anung aduh bahagia teuing kaula Anung saku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik kamar iya tong rusuh teuing atuh be tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropo ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundara jadi ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina beuna abdi mah teu tadak ku masalahina eta mah sapot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serahkeun sae tah kumaha atuh parantos kejadian beungeun aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula tasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teuing nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula aya bulan madu eta jadi nurun ngabodorna mah kaing tapi rada nyarinya bener sana naon ke geus klop eta geus klop aya rada geron we sarua hayang make jeung hayang bulan alaeun we yakin abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna mah parantos syah panginten jadi pun bojo benar patina uripna hirupna tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amakan salamai kaluar nyawa naon paribasana kaluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos rengse abdi teh parantos kebalai nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi ieu teh leres tuang putra benar tadi sateu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo
buk nasalamar amakan nasadami getih nasa tetes sah-sahan wani ngaganggu karena wujudna atau karena katang teman rumah tangga simkuring sareng pun bojo dina harti simkuring bakal ngaya tim-timnakan saha bae urang mana bae di mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga simkuring sareng pun bojo simkuring sanggup ancur lebur papan kali tulis tayina bilih panasaran dayana mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu simkuring bade dibantu neh neng hayu keluar kurang ajar bangsat ayat lewat rai lebih lah dibayarna ieu teh nya nu macak perlu diheulakeun duit teh kitu dah daya ya dari wahan ge mah bodo ingat kana mayar kana ditampili aing atuh tong maka dikawinkeun kudu masan mayar aduh mangka ning memeh ka dieu teh aing teh nyok hayam kaulan coba teuing Gusti bieuna ceking Ciraja mah bakal leuwih nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri gila para petugas saling wae bakal disosarti korona si jabot nyai wayana nyai ponggana geus cuma takat sampelak kami tawata si bangsa yakin modal siap bangsat nuhun kang syawangsuna sesangka bapak bidoa bapak isi abi teh kieu mah tos laksana abi teh tos kawin bapak kauntun tipung kata Mang Behas nyai laras teh cinta kakang nama kesasauran kitu kaula teh lahir batin salira teh punyungan kaula semaheun kaula engkang nuhun penasti kesayang tumampara ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasakti ngarau Astra Jingga sareng ieu Sang Putih dicana kabur bangsat kurang ajar anak aing bawa